Peuting kajanarinakeun di astana bulak lega rehe combrek. Angin tiis ngahiliwir nembus kulit parat kana sumsum balung, bulu punuk ting puringkak, awak ngadegdeg kabulusak. Sakuriling bungking poek mongkleng, tatangkalan ting blegbeg hideung mata keung. Sakapeung hawar-hawar sora anjing babaung tibeh anggang, sit uncuing disada dina tangkal kiara, nambah kakeung peuting harita. Tempatna hara-haraeun lain sabaeun jalma borangan, tong boromah ti peuting, dalah beurang oge tempatna anu harieum caneom mata keung. Malah kabejakeun di palebah tangkal rangru anu ngarampidak sisi jalan, cenah sok aya anu gagaya bagan bodas, sakapeung nyikikik cicirihilan nyingsieunan anu liwat, antukna lamun reup peuting tara aya nu wanieun ngulambreng liwat ka palebah dinya. Peuting beuki nyecep tiis, halimun turun mungkus peuting anu jembling. Tetempoan beuki heureut, rarasaan beuki rusras kagagas, sagala barobeda pikir, kasangsaraan hirup anu panjang, kasusah hirup anu lir taya tungtungna pabaliut tina juru panon narembongan. Hirup lir di bulen tarucing, rarasaan tepuguh kamana eunteupna, jiwa mang purung kumambang kabawa panglamunan. Ustad Lutfi atawa Kidalang Sukabumi geus kumpul di pangajian, gek silaan deka kigireun tutunggul. Sarung dibelitkeun kana beuheung bisi kakotoran jang salat, gerencem babacaan ngaduakeun Bapa nu tos aya di alam baka. Pepeuriheun keur jenengna keneh di dunya teu kapareng bisa mulang tarima. Nyada puguh hirup kata langsara, boro bisa mere indung Bapa keur nyumponan beuteung sorangan oge lolobana mah puasa nahan lapar. Ayeuna Bapa geus karitu tunggul ngan cara kieu anu bisa dijalankeun ku Kidalang Sukabumi, susuganan bae ari mineng diduakeun mah arwah anu jadi Bapa teh kenging rahmat pangampura ti Gusti anu Maha Suci. Kakara beres ngadoa Kidalang teh nyata Ustad Lutfi keur ngusap beungeut ge can anggeus. Ujug-ujug gaya bag cegug luhureun sirah teh aya nu gagaya bagan, jaba disada juga jegug teuing nanahaon. Ustad Lutfi Kidalang Sukabumi teh ngarenjag kaget liwat saking bulu punduk jeung bulu baok ting puringkak. salah musik, salah naon. Prak Ustad Lutfi Kidalang Sukabumi teh tangga teu aya nanaon, luak lieu rarat reret, da puguh poek teu katinggal nanaon, cempling deui rehe deui. Ibun beuki ngandelan hawa beuki nirisan, kuniang Ki Lutfi udang jeung nang. Kuniang Ustad Lutfi Kidalang Sukabumi teh udang jung nangtung, bismillah rek neruskeun lalampahan geus meujeuhna salat tahajud. Karek oge ngangkat suku rek ngalengkah, belah kidul sadaya nu humarurung menta tulung,
sada sora awewe meni halonaker. Sia ririwah kitu gerentesna Ki Dalang Sukabumi atawa dedengean meureun piraku aya jalma wayah kiwari di kuburan. Ki Dalang Sukabumi ngalengkah rek neruskeun lambah tampolan mah, tapi aya deui sora nu tadi menta tulung, sorana tarik ayeuna mah. Tolong, tolong. Tolong. Ditungtungan ku seuri ngajerele, ngahihih sada kunti, panasaran ku Ki Dalang Sukabumi teh ditempuan deui. Bre, dina handapeun tangkal anu hieum, aya anu kokolebatan, bodas, camuk-muk nangtung sagede jalma. Tuluy ku Ki Dalang Sukabumi disambeurkeun di deukeutan ngarah jelas, hayang apal kana rupana, naha bet kumawani nyingsieunan kawas nu teu apal pan. Jawarat Ustad. Tolong, tolong, tolongan abdi Kang. Sanika kumawani ngajung jurigan kula, kawas nu teu apal bae. Yeuh, Ki Dalang Sukabumi mah tarasieun ieu ku jurig. Nyaho. Sieun sote ku bencong kula mah. Rada kasar harita Ki Dalang Sukabumi teh nanya ka eta jurig, bakat ku keheul meureunan. Aduh, ampun, ampun para ulun Kang. Abdi teu kumawantun sajanying sieunan salira Akang. Lemes nyaritana teh aya ku aneh. Di barung ngeluk tungkul siga nu ceurik, rambutna ngarumbai panjang, sabagian nutupan kana taktakna, ririakan kaanginkeun. Tulungan abdi Kang. Tulungan. Tu 10 tahun kumambang hirup di alam marakayangan. Siksaan demi siksaan terus ngudag-ngudag diri abdi. Abdi teu kiat kula minanang banyiksaan rohaka. Abdi hoyong lepas tina kaayaan anu karanapan seperti ayeuna. Teu daya teu wala kaya. Teu bisa lepas tina siksaan terus-terusannya saak diri. Cuk eta juri Mang Ucuy nuhun ku kasep Mang Ucuy. Be, dedeuh teuing atuh Nyai. Saha atuh anjeun teh? Nah tos sabaraha lami anjeun hirup di alam marakayangan? Ki Dalang Sukabumi ngahlas oge ngabandungan caritana, jadi panasaran hayang apal kana lalakon dirina. Mimi abdi teh Dewi sok pada nyebut wok. Abdi maot di zaman gerombolan. Layon abdi dikubur di tengah leuweung. Luk tungkul alum dumareuda, kain bodasna ngagleber kaanginkeun, selengseng bau rampe nebak tungtung irung. Di zaman gerombolan saumur jeung hirup Akang atuh. Nah make dikubur di leuweung beda naon atuh. Abdi teh diculik, diperkosa, teras ditandasa. Tulungan Kang, abdi teu kiat nandang panyiksaan rongka. Melas melis eta jurig deh medar lalakon dirina, pikawatireun hayang dipikarunya cigana mah ku Ki Dalang Sukabumi. Eueuh, kutan kitu Nyai.
Sabaraha umur anjeun waktu harita? Nuju yuswa 28 tahun, Kang. Atuh 28 tahun mah keur mujeunna ngeuna. Eta Kidalang Sukabumi kan. Atuh 28 tahun mah mujeunna ngeuna. Pikiran Kidalang naon eta. Keur mujeunna pulen. Cing eta tong dibayangkeun Kidalang. 28 tahun keur mujeunna gurilem. 28 tahun mah tuh keur sumedeng mangka kembangan jeung geulis jiga nama ya awewe teh keur di dunyana. Kaciri gurat beungeut anu ngadaun seureuh, alus tangtung, hade wanda awak lenjang irung mancung pipi koneng, panon cureuleuk hideung, bulu kumuut. Ingat tuh mikir. Ingat tuh Mang Ucuy. Keke, itu beneran atau anjeun keur ngaheureuyan? Panasaran Kidalang Sukabumi teh bisi ieu teh jurig nyiliwuri anu keur ningkahan. Duh, tepisan-pisan sejak kumaha wantun ngaheureuyan salira. Abdi lumantung tinu jauh kumalayang tinu anggang. Seja nyusul-nyusul harewas angin. Eta ge ceuk lagu 18 geningan dewa anu kakuping dina Walkman ngawartosan cenah di ieu tempat abdi baris tepung jeung jalmi anu bisa ngalepaskeun diri abdi tina sagala panyiksa. Dumareuda eta jurig teh ngabejer beaskeun pamaksudanana. Tos tepung sareng anu dipilari, Nyai. Tos lami abdi teh aya di dieu, ungalungi abdi ningalian hiji jalmi anu sok nyumpingan kuburan sepuhna. Ceuk harewos, cenah anu baris nulungan abdi teh hiji jalmi anu sok nyumpingan astana sanes mangsa. Jalmina teh neung taya kasieun. Tapi salami ieu sim abdi teh walakaya, teu tiasa nembongan diri ka salira. Nembe ayeuna jirim teh tiasa atra katinggal ku salira. Keke, naon hubunganana antara harewos angin jeung diri akang? Duh, pan salira akang anu dipilari ku diri abdi teh mung salira anu tiasa ngabebaskeun diri abdi. Jadi Nyai jadi Nyai teh tos lami atuh aya di dieu. Muhun, Kang. Oh, jadi anjeun atuh anu sok kabejakeun ngajungjurigan gagaya bagan dina tangkal rangru nyingsieun anu ngaliwat teh. Lumaos, Kang. Atuh rek minta tulung teh kalah nyieun ulah. Beda naon atuh Nyai? Iseng eta mah, Kang. Resep ngaheureuyan jalma-jalma hengker borangan. Kamari oge aya Mang Ucuy, Ustad Jaki ngaliwat. Tingku ceak tinggorowok alawah eueuh. Jaba Mang Acuy mah murusot calanana teh. Leuh mun gede jaba sagede cengik. Eta Mang Acuy mah kawas nu awah ongkohanmu. Eta juri got kacerewet gitu. Pajarkeun nu Mang Acuy mah sagede cengik. Ongkohan mungku jalan gitu abdi tiasa reureuh tina panyiksa. Janten abdi teh meunah kasuka ka bunga. Ceuk eta juri. Keke, Nyai, ti tadi anjeun nyebut bae panyiksa ieu teh. Panyiksa model kumaha tuh? Duh, Kang, unggal wengi abdi teh teu boleh diudag-udag panyiksa nu teu aya reureuhna. Aya hiji barang kawas tongkat besi, ujungna burahay beureum kawas meunang meuleum. Eta tongkat nojosan kana sakur liliang anu aya dina badan abdi teu eureun-eureun. Nyeri, Kang. Panas jeung peurih anu teu aya hinggana. Tulungan, Kang. Abdi sakapeung sok ngarasula. Aya pikir abdi teh hayang bunuh diri, tapi pan abdi teh jurig. Aya pikir hayang balik di alam dunia, tapi pan waduga tos sirna.
waruga teh tos sirna nurutan ngiring jeung batur muru tempat anu tos diatur teu wala kaya ngarek lebet ka eta tempat awak teh nembrag hahalang anu rongka antukna mental deui ka alam marakayangan Kang. Dedeuh teuing. Tapi pan ceuk katerangan ye Nyai anu kapenaku akang ye dina Al-Qur'an. Akang sok ceramah pan panggilan ieu teh nya sok ditepikeun namun akang ceramah di panggung tah. Mun disundakeun mah kieu ye. Sing saha jalma anu nyieun kahadian ka jalma anu lian, maka eta jalma teh bakal diganjar jeung dimuliakeun ku kahadianana. Tapi sing saha jalma anu nyieun kajahatan ka jalma anu lian, maka eta jalma teh bakal dihukum jeung dicilakakeun ku kajahatanana. Leres kahartos Kang Ustad. Lain ustad urang mah. Kidalang we kitu. Muhun kidalang anu kasep. Nah, aku centilah Nyai jadi jurig teh. Tah ieu Nyai tong heureuy wae atuh. Dumasar kana eta katerangan akang rek tumanya ieu. Tapi minta jawaban anu jujur. Mangga Kang Ustad, Kang Dalang bade tumaros naon? Waktu di dunya ya ari anjeun teh jalma model kumaha? Tobat, duh ampun Kang, rumaos abdi teh jalmi doraka, hirup mangprung nutur-nutur nafsu anu ngaberung, tunggul dirarud, catang dirumpak, ruca awun tah poho kana ibadah, segala paharaman dijalankeun, dudukun, bang emok, segala pamake diterapkeun. Abdi teh masang susuk meni loba Kang, kasuka diumbar teh dihiding, kaduhung abdi teh Kang. Paingan atuh Nyai. Kapan ieu ceuk katerangan cenah sakumaha gedena dosa anu dilakukeun ku manusia, langkung ageng keneh rahmat ampunan Gusti Allah. Nah Nyai teu kungsi tobat kitu. Kantos eta ge sakali. Waktus abdi nuju nyeri patuhangan. Maksudna kumaha teh Nyai? Muhun tobat teh toko obat sanes. Sok kamana karepnya? Tobat teh menta hampura ka Gusti. Jauh-jauh kana toko obat. Oh, panyeti toko obat. Teka bujeng Kang Dalang. Ari sugan hirup di dunya teh bakal lila. Ari sugan moal ngalaman tunggara siga ayeuna. Reus ku pangalemdeungeun majar abdi teh wano jalenjang alus rupa hadewanda geulis lain pupulasan estu geulis bawa ngajadi anu bogoheun paboro-boro malah mangucuy oge ngudag-ngudag ke abdi teh anu hayang paheula-heula teu pilih-pilih lalaki asal suka asal senang asal gede pamahugina dilayanan di ayonan sadaya karesep dianteur karep. Baruk Mang Ucuy oge osok. Kantos eta ge disaung sareng Kang Ucuy. Kumargi ageng pamahugina eta teh. Baruk teu sangganya Mang Ucuy. Atuh ari kitu mah kalangsu anjeun mah Nyai. Muhun rumaos Kang, tapi wayan abdi tulungan. Melas melis eta jurig teh menipi khawatireun. Menta ditulungan hayangeun bebas tur bisa mulang ke alam anu sampurna siga arwah anu sejen. Insyaallah. Tapi anjeun kudu pasrah. Dijawab ku Kidalang Sukabumi teh ku unggul mere pangharpan jadi kewajiban salaku mukmin pikeun nulungan anu keur manggih tunggara. Geus kuduna ditepungkeun kudu ngatur bumi langit pedah dina diri aya sampakna. Sumangga abdi sumerah Kang Dalang. Eta jurig teh nyaritana dari anaker taya tanda-tanda jiga jurig ngiliwuri anu katingali teh jirim anu keur sumerah pasrah. Sok atuh beresan tah rambut anu awut-awutan katukangkeun Nyai.
Rambutna disisir kuramo diberesan katukangkeun, panjang jabak handel hideung nuruban tonggongna. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Kidalang Sukabumi ngagerendeng babacaan manjatkeun puji ka Gusti Allah. Seg rambut gimbal panjang teh dikepeul page, terus dicontok diulang satakor kebek bari babacaan. Masya Allah hadirun abadan, Masya Allah hadirun abadan abada. Tobat, ampun. Koceak dengik ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Rumpuyuk eta jirim teh amru kana lemah, teu daya teu walakaya. Sot rambutna dilepaskeun, wus, jirim tadi robah jadi haseup bodas, les eta haseup teh sirna kaanginkeun. Peuting rehe deui, jempling deui, tapi hawar-hawar ti kaanggangan aya sora meulah simpena peuting. Wilujeng kantun Kang Dalang, hatur nuhun. Alhamdulillah, jung dijajabkeun Nyai ku pangdoa, muga anjeun kenging pangampura. Peuting beuki simpe, red ka awang-awang, langit anu tadi reueuk angkeb kahalangan mega hideung, ayeuna geus cangra deui. Bentang ting kariceup baranang, bulan anu kari sapasi ngagelenyu imut, kawas anu surti. Suku Kidalang Sukabumi dilengkahkeun rek neruskeun lalampahan, ngalieuk heula ka pelebah tadi urut haseup ngiles. Bet jiga aya anu ngoleh Nyai sumukoneng, panasaran, Kidalang Sukabumi balik deui diilikan. Bre aya nu koneng sagede jarum, dicokot diteges-teges. Beuh, geuning susuk emas. Ieu jiga nama anu terus-terusan ngudag-ngudag arwah tadi teh. Kidalang Sukabumi tuluy ngorehkeun taneuh saeutik, terus eta susuk teh dikuburkeun di eta tempat. Tuturubun Kidalang kalebakeun terus mentas walungan Cibantar. Hanjat ka darat seseleket mapai-mapai galengan sawah anu parena keur sumedeng bareukah. Teu lila anjog katajug anu aya di tengah pasawahan luhureun balong. Ucul-ucul Kidalang teh gebrus mandi ngerelepkeun maneh kana cai balong anu herang ngagencelang. Gado noroktok awak ngahodhod kabulusan bakat ku tiris, beres wudu cat hanjat katajug anu aya di luhur balong. Ti isting trim hate sumelende, daya geuneuk maleukmeuk balungbang timur caang bulan 14 jalan gede Sasapuan, kiceup jeung renghap, jantung jeung endagna, diri jeung tangtunganana sumrah pasrah ka Pangeran.
Euleuh pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna ilalakon Ustad Lutfi Kidalang Sukabuminya nu harita nuju salat tahajud di luhur tajuk di tengah sawah luhureun balong kabayangnya adem tiis ya. Ras inget kapopotong. Data Mang Ucuy ku teu sangga teh mah bener Mang Ucuy. Cag urang tuna di Hanyuang siang urang teu di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.